hati-hati dah. Cekap panggil urang anu umum mah ulah riweuh sorangan. Cekap instruksi Majelis Ulama Indonesia. Cekap sakitu mu. Ibu angkat ka warung, ka Indomaret, ka Alfamart, ka mana we lah eta. Bereser barang tuangeun kangge urang tinggal dina eta tuangeun teh. Aya label MUI teh aya. Lamun teu aya tong dituang. Lamun aya mangga tuang. Wah, bawa tadi tinggal ikut MUI entong tapi ka sudon kitu. Ajang teh aya sudon ka MUI teh, ngariweuh sorangan. Teu meunang make merek anu ieu mah buatan Yahudi kieu padahal saya MUI-an tong ngariweuh sorangan. Itu teh. Da di alam dunia mah moal pasti namu amalah kepada urang. Urang tiasa dakwah kulantaran ayeuna urang dibantuan ku orang kafir. Karaos teh dibantuan ku orang kafir urang kieu. Henteu nya. Hari ieu di mana ieu sana? Ayo, di Cina. Orang saha eta teh nu ngadamel ieu teknik teh? Oh, eta lampu di mana eta? Ayo, eta sajadah di mana eta? Manu kana di Arab, ibu ni gagah, abdi mah sajadah di Arab. Emang urang Arab sok dagang sajadah gitu da eueuh. Orang Arab ngaramas sajadah tanya Cina sadena oge sajadah teh. Urang dibantuan dina muamalah mah mangga dibantuan sasarengan sareng orang kafir. Nu penting urang jelaskeun ieu teh halal henteu, halal haram. Aya label emu atos cekap tong ngariweuh sorangan. Ah ieu teh merekna eta teh merek dagangna cenah orang-orang kafir ieu mah orang kafir. Tinggal halal tinggal haram nah tinggalna eta MUI na tinggal teh atos cekap. Bisi ngabohong MUI na keun bae mah MUI dosana ka MUI we kitu na hese-hese. Kemari riweuh sorangan, ayeuna mah urang mah ngarasa diri api. Mun api, cing api nyaan. Tuangna teh jeung sampeu we hungkul api mah. Tuang jeung sango we hungkul. Tong jeung hayam. Hayam kumaha mun bade tuang sareng hayam, cicing di mah di kandang. Itu hayam dahar huhut urang tuang sareng hayam. Upami bade tuang sareng daging hayam, hayang api kumaha carana? Tuang hayamna teh di mana? Hayamna teh dikukut ku nyalira. Diparaban ku nyalira, dina kandang ku nyalira. Tong dikencarkeun mun api mah. Hayam dikencarkeun kumaha? Nah, daharan daging batur. Nah, daharan pare batur. Di urang nuang daging hayam, urang sami jeung maling. Sabab hayam urang ngadaharan pare batur teu karaos eta teh. Mun apik tong kagok apikna. Teu. Jadi urang mah apik teh sapotong-sapotong. Nu ngeunah ke urang dicarekeun halalna, mun teu ngeunah ka urang haramkeun ka batur teh itu ulah kitu.